Kasaha cenah rahmat Allah teh dipasikeunana disebatkeun sarujung-junan katilu golongan. Bisalamati sudur hiji saur jungjunan teh kajalmi anu salamet hatena. Eta Bu. Jadi lamun jalmi goreng hate eta teh can gaduh ladang ibadah. Naon panyakit hate teh? Aya panyakit takabur. Lamun ladang ibadah teh ngarasa asa pang aingna wae, asa pang beungharna, asa pang pinterna, asa pang pangkatna, tah eta teh can salamet hatena. Da jalmi tukang ibadah mah bakal ngaraoskeun ibadahna teh anjeunna teh digerakkeun, anjeunna teh tiasa ibadah teh ku Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu aya daya upaya tina ngalaksanakeun ibadah jeung teu aya kakiatan tina liren tina maksiat illa billahil aliyyil azim kajabi ku pitulung Gusti Allah. Urang teh tiasa tarawih teh. Urang teh tiasa ngaos Quran teh. Urang tiasa hataman 30 juz teh. Eta nu katinggal teh sanes jalmina sanes. Tapi Allah na nu masihkeun kakiatan nyumami urang kedah nyungkeun ka Gusti Allah dina ibadah teh. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Da kedah disungkeun atuh ibadah teh. Da hoyong kakiatan kana ibadah teh kedah sungkeun ka Gusti Allah. Da Allah nu tiasana masih kakiatan ka urang.